Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta bihulkin adim. Pasfalana indal kadim. Kersana Sohibul Maksad Bapak Soma kali Ibu Mimin anu kusim kuring di pihormat kang bakal calon dan istri Neng Resi oge tuli kana waktosna wa ala hadirin niyati bil maksud wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, teh hilap enten simkuring sapara kanca. Oke, teh hilap tinantos keluargina Bapak Soma kali Ibu Mimin. Tugas simkuring dina sangat dipasihan kelancaran bagi ka rengsena supados teu nyangkol waktos kalayan kalaluasaan di haduranan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun simkuring haturkeun nuhun ka Kakang Abu anu parantos tiasa ngabuka kana ieu acara dina sonten ieu. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu acara urang kawitan bae. Di kawitan ku ngadastakeun puji syukur ka Zat Ilahi Robbi nu maha welas tur nu maha asih. Hormatkeun simkuring saperkawis simkuring bade nyuhunkeun widi dina galih anu wening dina manah anu setra anu mana simkuring dipircanten kangge ngajejerkeun ieu acara anu ilaharna sok disebat siraman. Dugikeun yen dina siraman teh aya sababaraha rupi tahapan. Di antawisna aya anu disebat ngaras. Ngaras teh nyaeta ngarasakeun kumaha pait beheurna nu jadi indung sareng bapa. Ngatik ngadidik hidup di zaman leutik dimimiti dina kandungan hidup pasti diaping dijaga di dama-dama hidup anabing hidup teu ujug-ujug jelek sapertos kieu tapi teu lepas tidak perjuangan anu luar biasa mama sareng bapa. Saminggu sabulan hidup dituntun dina kandungan tapi mamah teu ngangluh teu aya paribasa aral subaha. Ieu nandeskeun anaking kunaon baheula hidup diajaran dicepil ka Tuhan. Teu aya anu gagah anaking Allah moal ngaridoan upami mamah sareng bapa teu ngaridoan. Eta panginten ciri siloka tina ngaras. Mapa lalauna da Pak. Sok mapa. Laun tas kana kursi anu parantos bisa yogikeun. Sok ayeuna geura deku di payunan mamah hidup geus. Tetep heula pameunteu mamah hidup. Ayeuna urang nyuhunkeun pangridonya ti mamah hidup. Tetep geulis pameunteu mamah hidup.
Mama dina danget iya kalian syariat tak disakseni ku kadang wargi, hakikat tak disakseni ku Gusti Allah. Langkung tipayun abdi sejak ngahatur gendeng punuhun laksa ketika bingaham karena kasayan anu parantos dipaparinkeun ka abdi. Mah siang kalayan wengi Mama teulah semujud karungkul ijati tumantra ka Gusti Allah. Mama mugia dina danget ieu mah abdi oge nedak karidoan ti salira, oge nedak widi wirahing enjing abdi sejangah pasagara rumah tangga kali deui. Hapunten abdi mah abdi yakin sanajan sakumaha benuna mamah ka abdi, mamah lautan hampura jembar manah tiasa ngahapunten ka abdi. Hapunten mah hapunten gelis anak putri mama salaresna kesedih mamah dina danget ieu lain ku sabab kepusing indung kanu jadi anak ke sagala kabemberat hade indung kanu jadi anak asa kamari hidupku mamah diasuh ditimang-timang gelis kiwari di harita mangsa kaliwat bari teu karasa geuning hidup gelis anak dindu ku mamah ditimang-timang teu sangka geuning geus sawawa geus dewasa geus mancing di lampah rumah tangga geura wasuh eta dampal sampean ibu anu sakitu ripuhna usapkeun eta cai wujud bakti hidup kanu janten mamah ngaluhunkeun tina sanes kanten perjuangan indung anu salami ieu ripuhna bersihkeun tina sagala dosa hidup istighfar gelis ka Allah mundur pangampura mama anu tos ridho nembe kajajakkeun hidup insyaallah parantos ditegaskeun dina katerangan surga aya dina dampal sampean indung insyaallah surga bakal kapendah ku hidup anaki sak cekap panginten gelis mangga parantos dilap sengitan gelis sok ayeuna geura sujud dina dampal sampean mama hidup gelis bari kertekeun dina mana hidup anjeun nyuhunkeun pangrido ti mama hidup nyuhunkeun dilumpahkeun tina sagala dosa perdosa gelis sok cekap ampunten abdi salami ieu apa anu parantos ngayung ka abdi tanaga pedas jadi sudah rumahos abdi rumaos abdi sering ngusingkeun ka bapa abdi sering maha ka bapa abdi sering ngarahetan manah bapa dina danget ieu celing putih jatining bersih Pak abdi oge nedak ngaridohan tisa abdi sejak ngabakti kanu jadi caroge titis tulis guratan maha kawasa doakeun abdi Pak sakali deui hapus teuing duh anaki ciman ati berang peuting bapak mah darma nu ngayuga kun payakun ku kersani jung anaki Allah nu ngresakkeun sagalana apa mah mung saukur katitipan jung anaking sing nanjung jung anaking sing jucung rumah tangga sing bisa ngawujud li rumah tangga Rasulullah cekap geus sok teras ayeuna gerak cana kita dampal sampean rama hidup sok mangga gelis ka emut paginten ku hidup sampean ieu anu tos jadi saksi sampean ieu anu tos ngalengkah indit barang jeung penting dan berjuang pikeun nyumadanan kabagjaan keluarga
sampean ieu anu tos ngaturkeun hidup di kita ayeuna. So geura usapkeun eta caina geulis, mudah-mudahan tiisna eta cai sing jadi umar kana kadipuh bapa hidup salami ieu. Istighfar gelis-gelis eueuh kalepatan kana jadi bapa. Doakeun ku hidup, mudah-mudahan bapa hidup sing tiasa saterasna ngabagjakeun. Sok cekap gelis. Parantos dilap sami seungitan eta dampal sampeana. Alhamdulillahirabbil alamin. Sok ayeuna geus geura sujud di dampal sampean mah hidup geuli. Suhunkeun kartekeun dina mana hidup. Sajanjohonkeun widi oge doa ti ama hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Cekap geulis. Suhunkeun doa ti raka hidup. Doakeun abdi bireh jing abdi bade sejak nambah sagala rumah tangga. Hapunten pilih abdi salapi ieu seueur bahapa. Doakeun abdi doakeun abdi nitip mama sareng bapa ti samut enjing. Abdi juga ngabaktikan jadi caroga ka wana wadede jeung abdi juga ngabaktikan jadi caroga. Hapunten geus salami ieu abdi sok sering kusingkeun ka urang. Doakeun abdi wa sok ma doakeun abdi anjing abdi sajaga baktikan jadi caroge. Doakeun umma hapunten pilih abdi salami ieu seueur kalepatan ka ma. Doakeun abdi ma sarjana dilajengkeun ka sungkem ka uang ka ieu pamitan uang di mama hidupnya geulis. Tah nyuhunkeun doa ti uang hidup geulis di mana ke anjeun tos rumah tangga, mudah-mudahan hidup sing pinagi di kebagjaan. Doakeun ku uang tetap putri bapak karena porsi anu parantos disayogikeun. so Rada luhuran mah cai nama. bismillahirrahmanirrahim. Kata wis nucur nama. Bismillahirrahmanirrahim. Sah wah kucurkeun eta cai ipang doa ti mama hidup. Sah terus alhamdulillahirabbil alamin. Sah teruskeun panggilan aina ramana Bapak Soma. Bismillahirrahmanirrahim. Sah kucurkeun cai Bapak. Sok usapkeun geulis cairna kana rara hidup. Tah ieu cai ipang doa ti jadi rama hidup geulis. Bismillahirrahmanirrahim. Sok kucurkeun.
Alhamdulillahirabbil alamin. Watub alaina taubatan nasuha. Astagfirullah Robbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Robbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Robbi zafikni amalan nastuha. Walabli rizqol wasi'at. Watub alaina taubatan nasuha. Watub alaina taubatan nasuha. Astagfirullah Robbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Robbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Para warga sadaya, alhamdulillah acara TKW Kenapa mau ngaibakan namanya orang foto? 1, 2, 3, bebas. Bebas, bah. Bah, bebas. Bas, sekarang bebas.